sareng alina kalian bawa pilih kirang tata titi duduga panata cerobok tapi tidak kasopanan mugi ngahapun tidak kakirangan pada saling malu yang akang rai atuh semangat kaping tigana Gusti upu dening ati kaula keresati malang gandos kang punapa mujang hingga kapuluh tanaga pikiran narapati daya wagelan siang kalian nungina ngantos bintang tipi dawuh pangandika pangarsa upu dening ati kaula syukur banget kubayangan tuh apa deh omanga ngantos Senopati raksa coba kaharep awak maneh juga kaharep adi agak juga Pinodam Gusti Gulan sanaos disip abdi pun gorda reksa teka kandung bade nyangakeun semua pangabakti hunyu Gusti Gulan mugi katampi kalayan kabingahan ku pangarsa pupu dening ati kaula ditarima semua pangabakti awak maneh jaga kandung gagu cimati kepada nyangakeun sama pangabak terus diterima ku kaula hatur terima kasih sumuhun atuh hunyu sumangga kaping kalina di eta Gusti Gulan malum ciri sabumi cara sadesa nyawada tutung bilitna sacarana mobil ayalah nuka Bandung dari kampung ahlak ramah nuka bawa di desa mugi kahapun Bo pilih ayalah kulampah anu kirang sapagodo sareng manah paduka pupu dening ati mugi jemar ngahapun pada saling malum jeung akang rai telah kalalaguan daya kasopanan sia itu pireun saha sumuhun poho rarasaan jeung ngobrol sareng kabogo lagu naon lagu zaman ayeuna geuning buka dikit jos nu kitu teh geuning oplosan teh awu cikidang cikole pojong loa atuh nyusu mangga kaping tigana aya pikersaeun naon ieu Gusti Gulan salawasna abdi siang kalayan wengi ngantos dina pidahu pangarsa bujeng hingga kapunut tanaga pikiran larapati daya wagelan tos diwakafkeun subuh-subuh tos cinukduk di Cibaduyut abdi teh bari milihan sapatu kalarasan anu kapilihna teh kenca unggul da suku uing mah gede sabeula tuman nu sabeula deui manengkep kenang mangga atuh geura sayurkeun ka disim abdi saurkeun gitu da eta sayurkeun kadohong mawa wiwiri aing parantos hanaang abdi teh dalami teu dipiwarang ku pangarsa teh ngantos siang kalayan wengi sami-sami jeung hingga kapuluh tanaga pikiran narapati daya wagelan Adi akang patilan senopati anu payus dipianggul ku akang rai Patih
hari saperkara kula dengerin rasa pangesto kadua nanti eta urang pada saling malu dina masalah kesalahan pribadi gede syukur baca kumayangan dina waktu ayeuna awak mana disaul lain dina waktu sok sanajan dionang lain dina mangsa tapi aneh bisa saya diharapkan diri kula kesana riman parentah di diri kula rai mangga ngantos kula jadi raja dipunjung para pangagung dipuja para raja menteri isi kolot kes budak kera dengan bisa digolongkan ke raja berat benghar burung nantung siang lempar harta panang mas dinten berlian ayah gunungna harta banak kau lamu dijuru bro dipantau karaya di tengah ibalir cinleuit loba duit pati tapi paling genetik itu kabangharan tamatak jadi suka makana jiwa batin tulang tetap aya kakurang cek paribasana gunung tanpa tutugan sagara tanpa ketemu maksan pateh sok sanajan sudah gargerak ular tetep salamasna teu weleh urang wae teu wareg urusan dunya saban waktu dilari usahana nu dikucek wanita saban waktu buka kitab cincin asan main kene ilmu pon deui diri akan teh bina teh jauh ti model kitu anu pasti dunya eta ujian manusia lamun kekendemes kena urusan dunya ngandung harti diperbudak urusan dunya kakurang eueuh deui kageung teu bisa dipangpalerekeun perkawis naon sakumaha geus katingali kanyahoan ku awak maneh yen akang teh hiji raja berat beunghar anu acan boga pamajikan acan boga beben anu salawasna cicing dikenengeun akang anu pas pikir bagi kapikir dirasa dirasa-rasa bagi karasa asyik dunungan uing beger kurang dukung ku sadarea pokona mah lamun aya panajagan jadi cak-cak bodas dibobok ku aing dirojong harus panocok eta pisan anu diarep-arep di saban waktus ka waktus kaula ge sami we salaku patih nagara teu aya ibu nagara teu aya istilahna perweswari negara teu aya tempat panyeruhan benten sareng pamegat ari kaum istri mah lanung kanungan lain aisan paduka di mana-mana sekalian latihan pan ari boga pamajikan mah nya pangliwatkeun karena yaga oh euy moal mih wae meureunna di paraban kumaha atoh maneh ih halintang we atuh pinggang
asa lunturan madu karena gerakan penyen bodas kasaha sareng kabangsa naon anu dikapalai ku salira teh anu dipika cinta ku salira teh nah paratos aya istrina teu nepi teu acan calona paratos aya teu nepi teu acan moal teu jauh ti Dewi Persik geura atawa ka Julia Perez ulah sote ka Luna Maya ka Bogo Uing eta mah ka bangsa naon kitu-kitu ieu keur maeukeur kaula teh diancikan merasa sirka istri bawaning ngajati endah bawaning ti kudrat lucu tayang aneh luar biasa kawat teka taji ku bangsa jin tehayang teka bita ku bangsa siluman oge dan mawa oge bangsa kebutaan ulah tewogo ke bangsa gonor balai ke bangsa naon orang jeng penting anu matak cerdang deuleun kula katari kabariahi kapentang asmara ku hiji warna jati golongan bangsa manusia anu geulis sawati-wati eta kabina-bina nu cintaya nu nuruban jeung kula katari ku golongan bangsa manusia ku kamuliaan kana bangsa manusia apa henteu maneh naon haris mulyana manusia ruga mulyana bangsa manusia disampurnakeun budi pamilih akar rasa jeung perasaan anu tangtu malih anu bang diunggulkeun anak nu kagungan iman jeung takwa beunangna ku manusia oge aturan pangeran wahyu anu diwahyukeun beunangna ku manusia manusia anu sanggup ngabuktikeun nemongkeun kakawasan jeung keagungan pangeran paribasana sanajan jurigi sakti setan kumawasa atawa setan mandraguna sakedapan boten ngawangsum marganipun peteng penggalih nyaur salapeting kolbu ngati ka salapeting wardaya sanjing kedah nikah ka bangsa manusia margi sanes bagian sanes golongan jin sareng manusia benten alam ayat 7 lapis anu misahkeun antawis bagian hak sareng kewajiban jin tebihna lir ibarat taneuh sareng langit upami dibandingkeun sareng hak kewajiban salaku manusia anu dimuliakeun bahaya di mana-mana ngalanggar aturan pangeran di mana-mana ngalanggar wates wangen tunggu kehancuran jadi gugu geus apal karena adat jadi dunia paling terasa pendunungan malamun nitah terus jadi gugu dupok torolong bari jeung tara balik barang gawenan hiju dah kadua anak kakesel jeung kalemahan jadi dunungan teh di mana-mana nempo mobil anu pinuh ku borok sok amekeun dunungan waduh kumaha rai anyangakeun
nyangakeun eta mah bobot pangayun ti mantarajut ngan sae nama sangeman wae margi ingis ku bisi rempan ku kaayaan keun bae kumaha engke balitunganana mah lah dari makana akibatnya mah kumaha engke nya we kitu mangga we kitu kayak itu mah geus tepi ka lemur manusia mah deuk ka terbum atuh adon ngojay waduh kunaon mah mana jika nu teu sanggup salamet teh sanggup ditek-tek sabeheung sia atuh aing goblok sia sanggup apa teh tadi kaula parantos nyangeman ujung hingga kapunuh tanaga pikiran larapati daya wagelan iraha kaulah kena lumampah ka lemur manusia sahat dengan anak eta istri ngaranna Dewi Larasari anakna Bapak Tokok di Jamanti kawanku ku nagara Wirata didinya ada kampung dusun yang disebut Kampung Tegal Arum Kampung Tegal Arum desa kenal Gorowong didinya padumukanana Bapak Togok di Jamantri kagungan putra sareng putri-putri geus kawanti-wanti endah kapina bina lucu tayang lurumba malah eta awewe jadi kembang desa anu tangguh lalaki kapengpeongan nempok lamun seug nempok kagelisan eta Dewi Larasari bujang hinga anu boga salaki aki-aki oge kekerepengan nempok Larasari komo jelema bujangan iye jigera ini geura rumah pajung geura rumah ku ayeuna kene bisi kabur dilamar atawa dikawin kuliah bahwa sacukupna balatam tamahan kok puta anu kesayogi kaitung para tentara anu geus jadi ahli nyepeng senjata dina masalah perang awak balik sakeuti miring salumat diri katiga sekantun pinara habit paduga yani lumapah yani berhal mudah-mudahan baik kagonol ku kaula tiasa kapantun ieu Dewi Larasari bonus geus nungguan awak maneh bahwa sacukupna tentara anu geus kahitung ahli mangga mudah-mudahan selamat anu ngandung selamat anu dikandung wayana pimpin balon hangkok puta sumuhun mangga guji gulat cing persanten ka desa abdi pilih aya untuk ieu di jalan sawios abdi nu pangharepna pilih aya nu ngaguna sikapaehan ku abdi guji gulat syukur kula persaya bisi bapana ngabak bisi bapana ngahalangan paehan guji gulat namun sate acana abdi naon mios ka nagara manusia teh abdi bade nyuhungkeun widi we ka salira bade nepangan heula pun bojo guci gulan sumuhun terus 2 mingon pun bojo teh dilongok-longok bade wawartos sarengna deui pun bojo ayeuna teh nuju Malawija pepelakan melak bawang melak kacang panjang melak rejet melak cengek
melak cabe keriting, melak burkol, melak melak semangka. Ayeuna teh parantos hampir 2 sasi teu aya hujan Gusti kula. Sumuhun kagaringan kaharadoan abdi teh bade wangsul teh bade mantosan pun bojo, mantosan nyebor Gusti kula. Nyebor palawija. Sumuhun nyebor palawija. Jabat di nyebor palawija. Ya sekalian we nyebor pamajikan. Lamun pamajikanana eueuh. Lamun pamajikanna eueuh kapaksa meuli hembodi. Bisi huri kapan bitis. Lamun eueuh hembodi. Balik deui we. Saja permios kalayan mudah-mudahan singka bantun eta anu geulis lela sari irit oh mangan. Lagi saya. Hey. Oh hey. Hey. Oh. Hey. Alamat Gelis lela sari di pojok akang nok. Mudah-mudahan sifat cing bisa ngajingjing anu gelis kan dia disayogikeun sagala rupa ku akang. Akang raja berat menghar harta kekayaan akang geus teu ka itu. Oh, keur anu gelis asa nu gelis kersa ditikah. Lepas nama enggak dosa